Bang, katanya ada yang macam-macam kalau orang sini, ah? Apa nama teman sudah teman gini-gini. Udah kalau pengacara buatnya lagi. Gua ada gua. Kalau masalahnya macam mau, udah bilangin ke gua. Yang sampai soal-soalan inilah. Yang penting kita teman. Kalau ada apa bilang. Oke. Sebenarnya itu atau naon, Bos? Tato lauk kita. Tulang lauk. Lain lauk kering. Oh. Oke, siap. Oke, siap. Oke, kita kibarkan bendera perang. Balik itu mencet tante, sing tarik. Siap, Bos. Bos, ada ke warung heula meuli udud. Ih, sok alasan wae. Nyanggeus ka ditu ka warung. Nu udud. Kopi nongkoh ulah poho. Siap. Budak kemana ya? Jing, udah KL. Jangan maksudnya nenggol aing puga-pugu. Iya, anjing udah KL. Dar sia. Mau urusan tuh, Bang. Nondak. Kamari teh. Oh. Ke proses. Ya. Sekarang kerengnya terus kerekan. Takut nyerau gitu, takut orang kok. Nah, ya. Oh. Itu kerekan di mana kerekan?
Beres bang, bang, sama teh bang. Acan. Ini Rame tangan kana budak na. Pokona mah ngaranna Ebeng. Anu bukna beureum. Bule bukna. Urang pantura cenah mah ting. Tah bisa gitu kumaha sih bang? Aya fitnah. Aya nu fitnah budak di dieu. Cenah ngagebugan budak santri. Padahal mah kita ngelakukan gitu. Budak mana bang? Santren. Ada di gebugan mah budak pesantren. Balik tolab di gebugan. Aduk-aduk imah. Buset, tinggal kau piye ya. Mesti memang kemarin mepet pan bumbunya rembes ya. Aneh dah. Sambalnya. Ini biak opat ya. Urut nak. Ah gimana bener ya. ya. Ngabiakan mata tadi kita. Imun cuma ngaduk-ngaduk kumpul. Bagian sikina waya. Sikina gimana ada teguh gede nak. Aduh, kacau ya. Kejadian nama sih guys. Aya saminggu nah tingnya. Ieu mah menurut laporan si rekan abang. Santrina cenah beritana anu ngagebugan. Tuh. Bisa anu ngagebugan teh isuna teh nya berita hoax nama. Dak di dieu itu ting. Geus dipaluru sih budak DG panggil cuman gitu budakna ngeles wae. Budak seorang sampai bunang tah. Bonyok naku. Kalau kemarin di flyover dia bang. Siap. Oh, saya percaya tah. Matak saya manja. Sudah teangan we. Rame sih bang di sosmed gitu bang. Oh, rame. Rame. Berita naon? Soalnya berita eta. Saya. Oh. Masa orang menyimak we ah. Ade lah. Nyimak we. Bang geus heula tuh. Ye, poho Buset, tinggal ngisuh deui ya. Poho. Teu kebagian dina teh. Ayo om. Gimana lah bisin can aduk itu bumbuna. Anu kieu na ngeunah ya. Buset teh gara. Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Ditambahan kuai. Bos, bangsa budak KL geus diajaran ku aing hiji. Oke, Oke bos. siap lanjutkan. Salam senam jari. Oke bos, salam senam jari. Aduh nyeri euy. Aduh. Buset, Aisyah eta beungeut kunaon, Bedot? Tungguan
Saha? Tadi ke budak kaler. Ku golongan bukna pirang, ah. Buset, yang geus enak mah orang siapkeun lah. Darkeun lah enak mah. Wayahna. Ini nyararikeun, ah. Aing mah ikut kudu elekeun wae. Geus lah darkeun lah nya. Siapkeun barudak heuh. Siga abang lain ya. Tanya ulah ya, campur kena bisi abang. Abang lain. Naon apa? Jangan sah bang. Biasa. Jangan jelema. Abang teh keur nyamar cari tanah. Keur nyangan jelema. Pesan kos gembel kieu bang. Lah karana Bang, latihan fisik bang. Oh bang, jauh amat larinya. istilah antara latihan fisik bang. Lalu mau rokok aja. Pokoknya yang ngarokok. Gampang bang, ke warung bang. Oh ini can beli rokok tadi. Yang minum maus. Ya bang, sekalian lah ke warung, kalian beli rokok bang. Paling lumpang jauh di lembur ka dieu ja. Yo, misi rahasia apa pengayu bang? Rahasia aja abang aya kanyerian ate ya. Udah abang anu narunggulan wae anu mitnah. Terima dipitnah ditunggulan karunya metek abang terneangan ye. Ajeun lah sesoranganan ge. Karunya eta mah puja bising mangge nya jelema biasana bukan nu golongan parirang. Gitu. Bang, uja ke warung dulu ya bang, dengan rokok jeung cai. Bang aus ya. Tunggu deh bang, sakedeung bang, ke warung lah. Bang, mana bang? Bang ya, ini nomor tuh bang.
bang, mun bisa mah tong sampai kikieuan, tong sampai abang turun tangan. Puja teu tega ninggalin aja abang tepikeun kos kieu. Kumaha deui itu udah geus kewajiban. Kolot kumaha beda abang kudu membersihkan nama baik. Markaskan daripada dihina ku batur, digogoreng ku batur. Rek usaha deui diperjuangkeun nama baikna. Nyai ti bang kieu malah ngaranna hirup perjuangan. Abang mah pun bisa menyontohan kanu ngarora ulah rogoan. Ieu ajen jaga gembelan ge. Kabatur mah ningali gembel nah meureun. Ono bang, saha jelema mana? Puja di tiangan bang, gimana bang? Oh, ka di bejaan ieu na ciri-cirina. Oh, ulah Ayeuna kan puja keur fisik demi pagawean geus. Syukur-syukur kepanggih. Teu teu naon lah. Penting mah calalageun. Ya. Main beureuy nya bang, kade bang, perjalanan. bang, kade nya, jalan bang, Siap-siap ya. oh bang, Mun. oh bang, kade bang. Karunya kolot aing tepikeun kaki tuna. Santai teh, buat masalah teh. Apa? Arek gitu. Cilok bang. Seberapa mas bang? 500 sekarang. 500? Besar 5.000-an mang. Mang, Ya, sok pernah ningali jalami nubu kelebeureum teh bang? ya kalau ningali Motorna Pixen. ningali ya itu Ente mang. Kalau mau nuyos satu mah, sok sobrang mah. ya, Ini atas nak. ya. Tuan mang ya.
I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Halo bang, ada apa bang? Fernandos, minta tolong. Santai tuh, jemput abangnya. Tek Mako, seberang gerbang Tek Mako. Oh, oke. Ayeuna siap. Ulah henteu nya diantos. Oke, siap merapat. Mana sih ya? Saya tanya, abang bikin kaprak-kaprakan, ngobrol dengan dia. Dia ngararan tepu ae. Sia arelan amat sih. Sampai abang kaprak-kaprakan yang jelema tarolol apa kumaha sih ya. Pokoknya aing bung sampai nyaho abang kaprak-kaprakan deui. Dari itu sih ya. Oh, tadi ambrok jeung aing di jalan. Kaprak-kaprakan di Omas di Kacimpeun deui. Jabat temu bekel. Pokoknya tareangan abang. Ulah henteu tayangan ya. Apa wae? Balapan bang. Naon? Penting balapan. Balap Balap liar. yang jadi pembalap, Nah, cita-cita nama. yang meresahkan masyarakat. Gandengkeun. Naon gituan. Gumuk banu meresahkan gituan teh. Ayo kalau diturutan. Karunya ke warga lain naon. Urubana mah meresahkan, ngacokeun, mengganggu ketenangan, tertibat. Kira mencilaka kumaha mah. Sing karunya kama. Ya bang. Emang kumaha penting kejadian. Jadi semalam tuh, iya bang.
bang kronologisnya. Eleh. Tuh, cek abang naon ya. Kurma eleh. Bures. Kolot melang. Warga resah. Naon coba manfaatkan. Ayo weh. Cahaya bang. Taruhan ongkonya. Ya bang. Eleh mana? Kan eleh. Taruhan ongko. Eleh ongko. Mental ongko di kama. Bisa kurma. Pusing kurma bawa teh. Terus nama papapan guys, wah. Abang asa keamanatan di bapak, panggilakeun si Fernando. Pulang nepi ka bawa kabak ku batur. Sama tak abang amanat, geus rada dikurangan lah nu halal nu paritu. Babalapan meresahkan. Bisi ngayana naon karunya kama. Urang mah jelema teu baroga. Bisi ngayana naon anu sangkut pautna jeung hukum. Nah sorangan ayeuna mah seutik-seutik kudu acis. Salah saeutik acis. Utara urang mah pan jelema teu baroga. Ulah diturutkan gaya hidup pewak batur mah. Hah? Ngurut tinggi bisa dipikarunyaan. Ayeuna mah urang geus umur tinggal sesa ya. Paling keneh lobakeun amal kahadean lah. Durung tinulungan jeung sasama. Jeung rekan jeung dulur teh bantu. Kayak seutik-seutik rezeki, orang saling berbagi. Itu enak mah. Teu kudu hayang katingali betul ibadanan teu kudu ulah nyerikeun. Yang penting mah orang hakikatna we. Ya bang, biarpun dipandang preman, tapi kita harus tetap beriman. Benar gak bang? Nai ngomong jikan heuh, jikan pinter. Enggak bang. Ya, kitu nya. Heeh. Jelema mah ukur bisa ngomong. Nya sih peleban nama bang. Dinu ngajalankeunna mah gerak Sesuai berat badan. Berat bang. Aya wae gogodana teh. ah sia wae kepet wae. Abang turun balik, Karena balik wae. mogok pelumpangan, jangan jelema teu kapanggih-panggih. Kapanggih modar wae. Bang bener. Habiskan wae amprok mah. Ayo bang, ngeri ya.